Hayu urang pedar harti kecap adug dina basa Sunda. Tah, sate acana anjen terang te bedana adug-adugan sareng adug songkol. Informasina langsung tina Kamus Basa Sunda. Hayu urang tinggal di. Kahiji, adug-adugan hartina teh ngaronta-ronta hayang lepas tina bengketan. Contohna dina kalimah kieu, najan adug-adugan oge moal bisa lesot si laing. Ets, tapi sanes eta hungkul, aya deui wangun kecap adug anu sanes. Tah, dina kamus disebutkeun aya adug lajar sareng adug songkol. Nah, urang fokus kana adug songkol. Iyo hartina ngegerakeun awak ku sabab nyeri pisan. Contohna rada keeung nya. Buru-buru teang dokter, itu nu gering mane adug songkol gitu. Jadi bedaana teh dina alasana. Nu hiji hayang lepas, nu hiji deui ku sabab nyeri. Tuh kan, konteks teh penting pisan. Cik, anjen apal kecap naon deui nu sarupa.